engke teh Gatot Kaca teh paeh usaha nah usaha apaan kus nalaka surah ku Sutija dibere pakarang ku Kresna tah ku ayana Gatot Kaca paeh wartawan kasurah ieu pake Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Sae pisan. Sae. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina. Ke. Paralun malum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih. Adi guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bisluit kadutaan akang. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing. Nyaeta masihan kasempetan ka para nonoman. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecagkeun kalungguhan. Bade niis bade wangsul kaula nun adi. Kakang Panjin Rada kaulan bade ngunurkeun diri leres nanaonan ari ua mereka sempetan ka hidup bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan mere alas kanu ngora pek wae Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiah kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Oh tangtos. Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun diri teh naon? Eta mah ku adi we emut. Ih. Bere jalan kaula. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha nembe adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca paeh. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning peraya. Leres ta eta. Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeula ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh ulah bade nyabelah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira kedah disaring sagala rupi oge. Nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina ke heula. Ceuk Kresna ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papanggih jeung jelemana aya senalna we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat dipencit. Aya balongna diacak. Eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina naon anu tegableg ka era we kitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu
ditinggali ku salira naon kasang tukang napang-napa paseaan engke teh Gatot Kaca teh paeh usaha nah usaha apaan Nalakasura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna tah ku ayana Gatot Kaca paeh wartawan media massa media elektronik TPI Sararumping naon sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti si Mandra sohorna Gatot Kaca teh urang India lebih ngapaleun ka Mandra tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca beja pabeja-beja tidak sajengka jadi sadepa Gatot Kaca paeh can dina surat kabar can dina TPI can dina majalah Gatot Kaca paeh di radio kabejakeun ka Bima leres Bima menang beja Gatot Kaca paeh kusaha ku Sutija ku Nalakasura Boma Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa limaan legedet ngengkeuy leres ba dek teh leres kumaha adanya tuh tuluy nganyatakeun nya Gatot Kaca paeh datang teh kainya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudig-dig Bima bapakna huntu kekerot sora ngegerung mun di rombongan tukang alok ngan jeding teuing teman leres apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura ditewak ku Bima krawak ngomong sia dilelepkeun krebek sok sia jawab boga pakarang ti saha sia cek saha cek Bima kana Nalakasura nya eleh deet Nalakasura teh ti bapak aing murokan teh kitu mesin paeh udah dikrebekkeun bapak sia teh saha Kresna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa dek newak Kresna legedet panggih Kresna krawak ku Bima kap Arjuna nyekal sukuna Nakula Sadewa nyekal kenca katuh leungeunna Bima nekean kana Kresna bletrok cobi bayangkeun si cepot mah ngabaso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa tah alah da moal newa ka Saddam Hussein Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa